hirup teh mah si di Ustadgen ku batur komo di Kyaiikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nyawalakanya hejo bahara teh mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bemereun beda aya hatena maja akur dek datang ka dieu bae sia hirup nah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan orang engke nang tangan kan tugas gitu nang tangan jurig ka dieu sia ye barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindarna saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar aya kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah toriko supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyog ketika deuleu teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika orang bertorikoh nafsu celina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang baik ye kuari naik urang melalui thariqah naon nu diurusan ku urang qalbu supaya ruh urang bisa hibran qalbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan ku urang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantungnya ngawujud jadi kuntianak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menjadi jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beus aya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam gesok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai orang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sangatna zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset muka ke nutup deui ieu naonan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha eta nya sia ulah sok nyebut-nyebut wali
coba kos gitu ketika urang diukti peting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang dihareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge dihareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ka Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana nu paeh tadi teh datang ka aing kajen ku kumaha nafsu kan sebab deuk Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basi ngomong tah pelebah gogodaanan duh cenah kieu moal norekat atuh naon norekat deui lagi potongan sia mah jalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ieu norekat teh kolwa diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha atuh sia kikiran bae teu jauh isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia celi umur sia geus sabaraha ku ari ieu teh sia teh geus senja endeu kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walaka nya hejo bahara tah mah atuh naon bedana salat ya akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena mah ja akur deuk datang ka dieu bae sia hirup nah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan urang engke mah nang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia ye barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig ibadah ieu mah gancang caritana bae gancang caritana bisa urang ieu mah bisa ieu teng bisa tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusa akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu ilmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah ka dinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain sebagainya dideuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga urang ketika teu halal kajeun teuing puluhan tingkat kajeun teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika can mulai urang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat panasaran ningkatkeun ibadah urang mah naek tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naek baheulanan gancang caritana nah mulai ku ari jin minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim an Ali radhiyallahu an riwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga dilareban dosa fa Allah anhu saking Ali qala lengucap ya lafaz qala Rasulullah ngucap sabakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz idza kanat laka mi'ata dirhamin tatkala ana ikut tetep kadoe sira porong 100 dirham wa hala 'alaihal haul lan wis tuniba ing atas mi'ata dirham apa al haulu tepung tahun fa fiha maka ikut tetep ing dalam mi'ata dirhamin khamsatu darahima utawi 5 pirang-pirang dirham walaysa 'alaika syai'un lan waranana ikut tetep ing atas sira apa suwiji-wiji
Atayakuna laka 20 dinaron malah-malah ana ikut tetap kada sira 40 dinar. Wa hala 'alaiha al-haulan tuniba ing atase 20 dinaron opop tepung tahun. Fa fiha nisfu dinarin maka ikut tetap ing dalam 20 dinaron utawi saparo dinar. Amazada babi hasabi dzalik maka ti barang kang uhiya maka ikut tetap kalawan tung-hitung mengkono 20 dinar. Walaysa fi malin zakatun lan orana na ikut tetap ing dalam harta apa zakat hatta yahula alaihi al-haul malah tuniba ing atase mal apa haul. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Abu Dawud wa huwa hasanun dan utawi hadis iku hadis hasan wa qad ikhtalafa fi rafi wa qad tulipalan teman dan perbutakeun apa ing dalam marfune hadis wali Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan kitu iku tetep kada Imam Tirmizi saking Ibnu Umar muga nir bener sapa Allah saking karan Ibnu Umar tawilapan man istabada malan fala zakat alaih. Isapaman iku ngalo paedah yang maning harta maka ora zakat iku mawjud alai ing atas man hatta yahula alaihi al-haul malatuni ba ing atas mal apa haul. Qurajihu lan utawi kal raja waqfuhu iku den kana kena iku den mauqufakeun hadis. Al-ma'nal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna tahara wa rusira anna ilmahu ta'ala azaliyun. Musatuhuna ilmu Allah ta'ala halamahaluhur ya Allah iku kang bangsa azali. Wa bil ilmi yatajallal ma'lumatulan kalawan ilmu narima pertela opo sakehe kang malu. Sifatu syamilatun alal af'ali maka utawi sakehe sifat iku kang ngawangku ing atase pirang-pirang bagawean. Zahiratun min musyahadatil ma'lumat iku kang zahir saking ningali ing sakehe kang maklum. Fa idza kanati zawatu la takhlu min qurbi sifat maka tatkala ana apa sakehe zat iku ora sepi zawat saking para sakehe sifat kaifa takhlu an qurbi zat aleboh kaya apa sepi saking para kezat al-arwahu apa pirang-pirang ruh al-aliyatu kang dukur al-muqaddasatu kang den bersihkeun al-asyiqatul mustagriqah kang borontotur kang narimangan tiing dalem pibahri wujudi dalam lautan wujudi Allah al-maqasidi minhu kang den sejapa minhu saking wujud. Wahasilu kalamihi lan utawi hasil kalami musannif iku annal ma'iyata satuhune ma'iyah bil ilmi kalawan ilmu tastazimul ma'iyata bizat kunari mangengket ya ma'iyah ing ma'iyah kalawan zat lianna sifata la tubariqul mausufa karena satuhune sifat iku orana namisah kena sifat ing mausufa. Wa hadza sirru la yufimuhu la yafamuhu illa ahlul fana fi zat lan utawi kila iki siriku ora bisa mahamu ing hadza sir angin sapa ahlu fana ing dalam zat sobati masyaikh tarbiyah kalawan nambarengi pirang-pirang guru kang bangsa ngarumati wa ila yafam wa ila la yafamu asanu malam yablug maka utawi kalakuan longkang ora temeka adwaku huma pirang-pirang rasane asiman iku atas limpasah
wa dalam tarawul hilal fasalim liunasin ra'auhu bil absar dan tatkala orang ningali sira kabeh ing hilal maka pasrah sira kabeh pirang manusia kang ningali unas ing hilal bil absari kalawan pirang paningal wabillahi taufiq lan iku tetep kadu Allah lan iku tetep kalawan Allah ta'ala pituluh. Alam ta'lam apakah anjeun teu nyaho bahwa ilmu Allah teh eta bangsa azali lain anyar-anyaran wabil ilmi ku ilmu yatajallal maklumat narima pertelas seluruh anu maklum. Jadi anu teu kasorot ku ilmu Allah naon bae aya dina ilmu Allah. Lamun Allah kasipatan ku ilmu atuh pasifatu samilatun alal af'al sifat eta ngawengku kana pagawean. Tur bisa ebreh tina neuleuna kana nu maklum. Faiza kana tizawat di mana aya zat eta la takhlu min qurbi sifat sepi tina deketna sifat atuh kae patakhlu an qurbi zat kumaha bisa sepina tina deketna zat. Al-arwahul aliyatu al-muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maqsudimin. Roh-roh anu luhur, anu bersih nu boronto, anu kakerem dina lautan wujud Allah. Urang lamun ngaji sakadar harti-harfiah mah kos kitu. Tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese. Sanajan dibetek-betekkeun ge. Dibetekkeun. Urang ngadenge betek asana arisin. Tetep bae hese. Lantaran tama bahasa sedangkan ieu mah pan lain ilmu bahasa, ieu mah ilmu zauqin nafsi, rasa. Disebut ngaji diri, ngaji rasa. Urang ibadah bae ka Allah make aturan zahir fikih. Tauhidna make tauhid kelas TK. Wujud Qidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi wadan niat kudrat eta ngaranna tauhid TK. Didengungkeunlah ku bangsa Mu'adzib. Wujud qidam bako mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai. Ngan sakadar dibaham doang. Giliran bae teu hujan bertanya-tanya. Kunaon sih hujan poe ieu? Tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang. Giliran baik nyalateun teu meunang sholawat. Kunaonnya kasingsal. Padahal dibaca wujud, qidam, bako, mukhalafah li al-terus. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa. Ketika urang nyalateun teu meunang sholawat, syarrihi asup ka aing. Secara zahirna padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta
kunaon siing itu dagang teh maju-maju pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kok masih bertanya-tanya, berarti can boga rasa. Ketika manehanana sehat seserian, menikmati sehat dipakai sakahayang urang eta henteu akul jeung tauhid. Ketika urang dibere muriang walah wah weuleuh urang, datanglah ke dokter, datanglah ke anu lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi eta dibaca doang datang ka baham, teu datang ka jantung. Eta ngaranna tauhid TK. Kos kitu teh tauhid TK eta. Sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji. Ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak, hirup babarengan jeung adik, hirup babarengan jeung emak, hirup babarengan jeung bapak, hirup babarengan jeung anak, hirup babarengan jeung pamajikan. Hese jasa nga kitu aplikasikeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kunaon si bapak ai kasih itu mamere ai ka aing henteu nyalakeun ka bapak padahal eta teh geus aturan Allah. Ye lain aturan Allah eta mah cenah cek nyana. Bapana eta mah kurang dola deuleu, kembali ka syariat pan ieu mah keur ngaji hakikat. Lamun urang bertanya-tanya model kitu syariat, ahli hakikat moal aya bertanya kaifa aena moal bisa. Kabeh geus diheum-heum moal aya sakabeh pagawean kaluar tina kudrat iradat Allah. Ketika urang bertanya-tanya berarti sarua jeung urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah. Naik utang turun dina syariat teh bisa naik ka hakikat. Nu mantak 99,9,9,9 deui. Tuh beak kabeh teman tuh. Jelema bersyariat bae. Teu berhakikat cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter. Puterkeun ku sia zikir. Jalain zikirna iyalah hakikat. Nu mantap kudu kumaha tuh menempuh hakikat, make jalur khusus, make guru mursyid, cara sila, cara zikir, cara napas. Eta tahap awal. Tahap kedua urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahoeun guru mah engke urang ditaekeun kana lelembutan sanggeusna urang datang ka lelembutan engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun. Mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh. Ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu, naik engke melalui ruh. Kahayangna ge urang tergantung urusan urang. Urang lamun kuari ngurusan awak bae terfokus ka awak. Urang wuduna ge wudu zahir. Urang salatna salat zahir. Engke ge ngurusan awak bae teu meunang lapar saeutik. Patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak. Kitu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis, ketika urang tiis hayang anu haneut. Kitu keneh urang lamun tariris pakaian mah hayangan aya deui nu leuwih haneut. Hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramoan terus zahir ngaranna. Teureun-eureun urang teh lamun urang masih keneh urusan zahir ya urusanana
urang di maqam zahir ya ngurusan zahir wajen kuku mage ngurusan zahir baik nah lamun datang ka paeh datang kadinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah teu eta teh datang kadinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang kadinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir kuari mah yang jalur khusus mulai orang urusan golbu kuari penyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipicenan ngaranna mujahadah merangan nafsu riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu lantaran di awak urang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti heula batan jasad diasupkeun ka awak urang dijanjikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan engke supaya di mana-mana kaluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka mangga cak roh siap abdi mah kajen kuku mage ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala mangga Gusti abdi moal ku ajen kuku mage bade nuturkeun aturan Gusti gede hate eta roh asup ke awak di awak koreng aya mata aya celi aya irung aya sungut aya leungeun aya dubur aya kubul didinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek mata boga nafsu diladenan ku ari nafsu teh ku mata jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna neule anu lenggik dideleukeun bae neule nu nyingkap dideleukeun neule anu hipu dua gunung dideleukeun malah dirontok nah roh pan sia janji roh panjen sia nek duturkeun roh teu berkutik geus dibejaan sing ade sia roh pan sia boga janji balik ka Allah bersih ternyata ku mata doang ge teu kuateun deres lamun teu ngintip mangintip ngintip aya neuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu tapi ban ieu mah geus dideuleuh ku urang diintip eta nu gede jasa mah doraka ngintip waduh urang naik angkot nyingkap simba make rok mini di hate urang kurang luhur teh budak kakara kadele sapotong doang apomna mah henteu geus kadele ge apomna misalna munuu misalna gitu tetep bae nafsu urang beuh tah budak lamun rada bolong mah etik geus bolong ge tetep nafsu urang beuh mun ditumpakan tan blon eta nafsu mah kos kitu nafsu mah kos kitu mata boga nafsu ngaladenan nafsu lantaran dibere watak deuleuh kanu indah-indah roh ditegor heuy roh dan sia ieu henteu balik ka Allah terlena kitu kene celi ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ anu muludan nu nyanyina ge awewe atuh ngeunaheun si celi betah jak kahayangna kos kitu didengikeun bae ku celi roh ditegur roh pan sia rek balik pan cenah cak sia rek siap terlena roh celi itu kene irung itu kene sungut itu kene ieu leungeun teu meunang bangih nu hipu-hipu resepeun jasanya nama kanu hipu nah kabeh lamun ieu teu diwarah roh balik ka Gusti Allah ditegor kumaha janji sia pan cak sia alastu birabbikum cak sia pan bala
nurut gaing panaing geus mere aturan kade mata kade celi cilaka urang ilmu torikoh jangan bersihan nafsu dibersihanlah ketika orang mata neule awewe orang bisa menghindar tina neule nu haram maka syariat baik sampai lantaran henteu timbul tina rasa dipaksakeun ku urang nafsu urang jeung watek mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindar nah saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar aya kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah torikoh supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyog ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu ceulina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang bae kieu wari naik urang melalui torikoh naon nu diurusan ku urang kolbu supaya ruh urang bisa hibran kolbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan kurang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantung nyana ngawujud jadi kuntianak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beus aya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai urang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sanggeus zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset buka ke nutup deui ieu naonan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha etanya sia ulah sok nyebut wali coba kos kitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang di hareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge di hareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ke Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana
nupaeh tadi teh datang ka aing kajen kukumaha nafsu kan sebab dekat Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basi ngomong tah pelebah godaanan duh cenah kieu moal norekat atuh ngeut naon norekat deui lagi potongan sia majalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh kolwa diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha tuh sia kikiran bae teu jaho isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia ceuli umur sia geus sabaraha kuari ieu teh sia teh geus senja deuk kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walaka nya hejo pohara teh mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bemereun beda aya hatena mah ja akur deuk datang ka dieu bae sia hirup ngah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan urang engke mah nang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia je barang sahana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig ya ibadah ieu mah gancang caritana bae gancang caritana bisa urang ieu mah bisa ye teng bisa tidinya bakal aya lazat encan kukumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusa akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu elmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah ka dinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain sebagainya dideuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga urang ketika teu halal kajeun teuing puluhan tingkat kajeun teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika acan mulai urang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah urang mah naek tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naek baheulanan gancang caritana. Nah mulai kuari jin teh dareukeut ka urang dareukeut lain deuk nanaon deuk ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu karari itu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu naik malaikat wari malaikat jadi malaikat datang ka urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia maju geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat
jadi malaikat teh di sekitar orang sengit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari majin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah. Wah ketika orang beuki panasaran terus urang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tung diuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah nam tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang-abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang mantak ieu ketika urang kedatang kadinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud teu meunang paham wahdatul wujud teu meunang urang dongeng wahdatul wujud sasar sia tapi ketika urang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud teu meunang sote dicaritakeun teu meunang sote dididikeun ketika urang deuk ka Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae. Nah di dialah urang terus sasar lamun urang gitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar tapi ketika urang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik urang ke luhur tina malaikat arwah kapanggih jeung arwah para nabi arwah para rasul kutub bieu arwah-arwah para aulia Allah arwah para ulama mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti orang datang ke kuburan weh kenaon sia alhamdulillah dulur atuh di ditu arah ya salamat alhamdulillah ira sare kondangan weh panajo kadinya tuh atau urusan hajatan tilok aya kapanggih jeung arwah haju hubunganna jeung hajat jurig dawa tuh iyalah geus kapanggih jeung arwah maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain turun imamain turun mukhtar turun autad turun abdal turun nukoban nujaba uropa asoib turun wali rijalul ghaib urang keur carita autad ieu dunia dibelah opat nu sabelah dicekel ku imamani sabelah laporlah ka kutub nu ieu dua belah teh dibelah dua autad ngaranna saurangna saparapat dunia saurang saparapat dunia nyana tita hiber jang saparapat dunia nempo nyana keberadaan saparapat dunia laporlah nyana langsung ka kutub dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub autad mah bisa saparapat dunia nyana hihiberan di mana belahan dunia Baitullah tengahna dunia adalah Baitullah bagi adalah janub jeung shimal bagi masyrik jeung maghrib saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kan orang luar negeri ya. Kaget ya. Orang di dulu, oh Habib Rozak ya mah. Orengan tas dengan kopi. Aduh, autad kurang kopi autad. Ya karim. Saparapat. Lamun manehanna teu laporan ka kutub dicarekan. Laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu. Kadele ku anjeun wahai cakutub ka autad belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kajadian naon sabelah saparapat eta laporannya mungkin angin mungkin tsunami mungkin kalaparan nu bercocok tanam nu ngalaksanakeun pemerintahan roda perekonomian dan lain sebagainya sakadar titah nempok lapor ketika geus rusak jasa autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah ya Allah Gusti seperti etalah coba ya Allah di dinya teh aya hamba-hamba Gusti
Cak Gusti di mana hamba aing anu zikir nyahoeun nya aya di Bojong saha nu nyeunan sendal make merek nu sejen siksa cak Gusti Allah aya di Pandeglang naon tukang kadu nu buruk dijual bae laporannya aya di Jakarta naon pemerintahan lana teu bareres KPG gempakeun lapor autat ketika coba deuleun ku ari nu ibadah tengah peuting lapornya nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan di dinya lagi ketika urang keur ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae assalamualaikum jurig semua lah ya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian Masya Allah pohara amat satu sisi penasaran satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung ai geus nyaritakeun kos kituna ku hayang resep amat nah mulai ti dieu zaman kitu wali sanga aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang. Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha? Tuh, si mah bener atuh katilu bahasa. Ngaran aslina saha? Dasar tukang mamaca berkat aya meureunnya. Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub. Saenggeus tadi angkat jadi kutub permusyawaratan tetap di Jawa. Cara ngundang para aulia-aulia Allah sadunya. Kumaha ta Sunan Bonang? Make bedug. Asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug. Aya rumus-rumus tertentu na beuh bedugna. Moal dibejaan. Sebab haji pending ke nurutan. Bahaya ya atunya lu mana kol bedugna pokokna mah asal tang ting tong dul eta mah jang naon kitu ngahadirkeun kupat kos kitu mah ting tung dang dung ding dung dang ting dung dang dung ding dung dang dung kupat datang ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9. Kemudian sok ditabeuhna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda. Nu mantak jadi tuna ge aya anu 3 bedug teh, aya anu 5, aya anu 7. Zaman urang leutik mah, zaman urang leutik bedug dijajarkeun. Aya nu gede, rada letik 3. Aya nu 5, gede, letik 5. Aya nu 7. Talagudag siri eta teh kudu akur. Urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun. Teu nyahoeun kuari mah. Oh, Haji Pendi mah nyaho. Aya, eta teh lagudag teh teu samarangan. 3 bedug kudu akur, 5 bedug kudu akur, 7 bedug kudu akur. Je, teu meunang samarangan meunang Sunan Bonang. Nah, eta teh diurukan ku Sunan Bonang. Aya hiji istilah bedug nu ditabeuh ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah. Tabeuh ku Sunan Bonang. Moal bejaan lah pokona sareng bedugna. Aya cara-carana dak begitu ya, datang ti mancanegara. Asoib datang, Nukoba datang, Nujaba datang. Kabeh dararatang lamun endek aya permasalahan. Ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu ieu lamun henteu ku urang ditanggulangi ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah. Urang usul dengan sekemampuan urang Allah membuka lebar-lebar. Mun tadi sorangan Gus Dur bisa mukakeun tak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun. Ikir carita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah ikir cerita diundangna make bedug kok bedug ditabeuhna di Jawa
kunaon nu di Mesir datang bedug ditabeh di Jawa di Syria datang di Turki datang di Madinah datang Mekah datang kumaha sih eta kadengena suara bedug wah apa pan hari zaman ku hari mah HP Haji Pendi mah jadul pan boro-boro datang kami so kapan anak nageh kunyana di SMS teh datang jadul aduh Gusti Allah nu agung di luar konstatir urang lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta nah daratang lah make bedug ya Allah ya Rabbi nu mantak dileungitkeunana bedug teh hese di Indonesia mah di luar negeri mah eueuh urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug di Syria sugan aya bedug moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun moal bisa dibidahkeun moal bisa leungit lantaran sasakalana nyana anu tadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga dipakelah ku Sunan Bodang nah iyalah jang ngundang para aulia Allah ieu teh geus datang kana tahapan arwah nu ngadengikeun lain ceuli ieu tapi ceuli ruh lamun ngadengikeun ceuli terbatas leutik sapira ceuli urang komo nu culean mah semal kadenge jauh-jauh itu keneh mata nu rabun-rabun mah tapi lamun ngadenge nama ceuli nu ieu di jero ngambeuna make ceuli nu ieu irung nu ieu neuleuh make dedeulean nu ieu dunia leutik mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat memenuhi undangan Sunan Bonang ieu apakah itu nanu hiber apakah duniana ieu bumina nu dileutikeun timbullah permasalahan moal anggeus nah eta mangke panjang caritana nah iyalah di dieu urang keur nyaritakeun tentang ilmu wabil ilmi yatajallal maklumat ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum sedengkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah eueuh nu teu kanyahoan ku nyana boro-boro Gusti Allah wali Allah na ge nyahoeun nah itu wali Allah mah nyahoeun teh lantaran dibere ku ilmu Allah laduni geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa sebab hijabna terlalu pohara teuing nah wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil malumat geus eueuhan nafsuna datang ka musyahadah terhadap perkara nu maklum urang mah nu mantak kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi kahalangan ku mio aduh komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe bau budak tah halang gede jasa tah mah masyaallah deuk kumaha jadi walina budak masih kena kabita ku gitek bujur aduh Faiza kalati zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh di mana aya zat sepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa naon kitu ngaranna pisah kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi sama-sama geus asyik hartina asik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehanana geus bersih ruh para aulia Allah singkalayang nu mantak para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naek kaluhur maot mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tak deuleu taroh leuh kumaha coba yeuh urang mah jahe tinggal jahe aya di luareun mah teu kadeuleu tetep teu kadeuleu paling sora doang Habib pulang
aya menyatu jeung jurig urang lamun carita belah dia urang mun nyarita keterlaluan meureun mun nyaritakeun Habib Lutfi beusi keterlaluan geus datang kadinya model bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaro berarti para arwah ditaluturkeun lah ku jelema nu totorekatan nah Kipu Doli ka Banten balik deui lah cak Kipu Doli konan eueuh keur ka mana pud ondangan Maulana Hasanuddin ondangan tinggal ditanya be Hasanuddin mana